Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda dina lawungan ka-13. Dinten ayeuna arurang diajar ngeunaan kalimah wawaran sareng kalimah ngantet. Kalimah wawaran. Kalimah wawaran nyaeta kalimah pikeun ngawawarkeun atawa ngabejaan kanu sejen ku cara netelakeun nu karandapan ku urang atawa ku jalma sejen. Contoh kalimah wawaran nyaeta Lia teu sakola lantaran gering. Jelasnya kalimah di luhur nuduhkeun kalimah wawaran sabab mere nyaho lamun Lia teu sakola. Contoh nu sejena, kamari Bapa angkat ka Jawa Tengah. Dinya, contoh kalimah nu sejena nyaeta bieu di lapang Galih jeung Andi labuh dina sapedah. Kumaha ngartos barudak? Janten kalimah wawaran teh nyaeta kalimah anu ngawawarkeun atawa mere nyaho hiji hal anu keur dilakonan atawa kajadian ku hiji jalma atawa kajalma sejen. Lajengnya ayeuna kalimah ngantet. Kalimah ngantet. Ngantet nyaeta ngahiji atawa ngaruntuy. Kalimah ngantet nyaeta dua kalimah atawa leuwih nu dikantetkeun ku kecap panyambung. Kecap panyambungna aya ari tapi da. Kumaha cik nyimpen kecap panyambung ari tapi sareng da? Perhatoskeun nya. Nu kahiji ari. Kecap panyambung ari dina kalimah ngantet dipake pikeun nerangkeun kalimah nu miboga tujuan anu sarua. Contoh, mamah nuju beberes bumi, ari bapak mah nuju ngumbah mobil. Dua kalimah di luhur nuduhkeun ngalakonan pagawean anu sarua nyaeta bebersih. Nu kadua tapi. Kecap panyambung tapi dina kalimah ngantet dipake pikeun nerangkeun kalimah nu lalawanan. Contoh, Mang Adi mah jangkung tapi Mang Galih mah pendek. Dua kalimah ngantet di luhur nuduhkeun kalimah lalawanan nyaeta ayana kecap jangkung jeung pendek. Nu katilu da. Kecap panyambung da dina kalimah ngantet dipake pikeun nerangkeun kalimah nu nuduhkeun sabab musabab. Contoh, Santi indit ka sakolana isuk-isuk pisan dasieun kaberangan. Dua kalimah ngantet di luhur nuduhkeun kalimah sabab akibat nyaeta ayana kecap indit ka sakola isuk-isuk sabab sieun kaberangan.
ngertoskeun contoh kalimah nu sanesna. Santi keur ngerjakeun PR, ari Lia mah keur maca buku pangajaran. Andi geus mandi jadi seungit, tapi Tono bau kesang keneh. Alimah sehat tur jag-jag wae, da mineng olahraga. Kumaha barudak ngartos? Cobi ayeuna hidup ngesian latihan di halaman 33 dugi ka 34-nya, supados tiasa, supados ngartos. Upami atos kempelkeun di Edmodonya. Semangat barudak. Sakitu wae kangge pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan haridep ngartosnya. Hatur nuhun, wilujeng patepang deui minggon payun. Semangatnya barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.